bagja bulan puasa balik taraweh teh loba dahareun jagung kiripik tidak mah bener ieu teh kalau aya nu nyoro sakedeung deui ge bapak lagi teh da sakedeung deui bakal datang mama dia kudu diperenan ya engke we nyadetna tas sahur ya ya cek aing oge datang manten mama di aing mah Aing teh mamadi sia mah karek marek di perenan ya tekadaran teh jol datang manten aing nah ari maneh ya trek baraya ka Bilatung sia teh loba kahakanan belaan rek disumputkeun aya aing teh mun kunaman-naman teuing dengan hayo ngapoe mah tuh da beakeun beurang kadangan dewek ulah sok kitu ya dewek mah kadieu pidaketek meran ta kopi hiji tah enak dewek mau oleh-oleh deui keur maneh bukan milik lah kamari ge milik-milik terpercaya aing hanya sih nak buah kamari ge nyaan ayeuna mah pan marenan urang teh enak teh sakedeung di lebaran ieu teh geus rek pertengahan puasa urang teh inget ka maneh ya keur maneh tah nya naon deui ieu kamari ge eusina ngeprank ka aing aduh yat maneh mani jahat ka urang teh urang mah belaan kumaha ka maneh hayang mangmelikeun baju lebaran eta teh yat keur maneh baju dulag nahaon aing teh percaya benar yat maneh mah geus diselimuti kebencian ka urang tingali heula atuh itu eusina naon jauheun kudu mangmelikeun baju dulag geuninganan mata kantong sok goreng hate wae coba ka urang teh maneh mah ampun tempo heula naon eusina lain teh bener lain jang urang ieu bener jang maneh dua tuh bener lain bener jang maneh tapi urang geus terlanjur sakit hati ieu kumaha tuh